sepuh anom jeung istri anu sami rawuh kana tongtonan ieu nya cu kalayan tekan nuhun ka Bapak Camat miwas setapna Bapak Peli Kabudayaan Bapak Dandrami Bapak Kapolsek Bapak-bapak keamanan sadayana ti sadayana pihak wilujeng tiwa nya cu merdeka itu tah cu ka urang Pondok Cabe urang Cireuneu, urang Cimangis, urang Campaka Putih, urang Pamulang, urang Cipayung, nya cu urang Pondok Benda, oge penggemar ti rombongan Ciputat di Pondok Cabe Udik, wilujeng tepang nuhun kagegelanana parantos katampi tiwa, nya cu alhamdulillah. Dina wengi ieu urang tiasa riung ngumpulung nyocok ya tak kitu rupina ti wa mudah-mudahan kapayun tiasa ditepangkeun deui doa kasangakeun ieu Bapak Kepala Desa anu kapilih deui cing aya dina kakiatan kalayan urang rojong urang sadayana nyocok salamet nu kagungan pokalna kulawarga besar Bapak Haji M. Mulih Mulyadi kalih ibu Bapak-bapak RW Bapak-bapak RT oge masyarakat di pisangan khususna umumna kanu nongton nu ditongton nu icalan sadayana kru TPI nya cu umumna mah ti Sabang nepi ka Merauke mudah-mudahan cing sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin cu sok urang tingkatkeun kana hiburan mangga sayogi sayogi hiburan mah ulah mangga laguna lagu atuh naon wa kapalai teh kula Wangsit Siliwangi perjuangan teteh cu Wangsit Siliwangi esa hilang dua terbilang motona di urang laras nya cu motona Siliwangi leungit hiji tumbuh 1000 tuh gunakeun ku masyarakat oge esa hilang dua terbilang teh boga musuh hiji heurin teuing boga dulur 1000 kurang keneh tuh kitu sok cu Wangsit Siliwangi ya kadieu kitu ka Kang Ilai Kakru ti Ben Radio Wilujeng di uanya su Wangsit Siliwangi ka urang Blok M nyangakeun dia kitu kakang selenjang akang disirek kaul kakang na kenyawa
parut ya. Di bareng tekad. Ya kok make dilaan eta krepusna selamat ulang tahun TPI bareja. Gas kumaha Simpen di dia Kang tahun payun Bo. tipa Parut dan sadaya bulan ka urang pisan ya. wawangina tambah mencar sajagat raya sumar kuku bersama tindak Nukama